Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang daung deui sareng simkuring Mang Ian kidemang Gunung Halu tia geningannya anu pangkasepna sa Jawa Barat cek mah eta ge. Dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Mustika Saninten Emas bagian ka-60 karya Kang Rompis 2 atanapi Kang Yepi Cahyadi nya. Luar biasa yoge nya dongeng teh eta Riti Wadara siunikeun ka jadi ikon ya. Ikon gambaran hiji istri nu luar biasa nya dina ngahidmatna deh gitu. Tah kumaha salajengna ilalakon Saninten Emas Riri Wadarsih Mahya teh ulah kamana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun sata acana dilajeng kade ulah hilap nu teu acan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe-na simkuring ngahaturkeun nebunhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa jantan rencang anu ngahibur ka palawargi sadayana. Kanggo ibu-ibu bari masak nya segegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai nya. Oke di pada melanana di tempat konveksi bari ngajahit motong obrasna di tempat cukur asgarnya di pasar di pabrik di kantor bari jagina di perjalanan bari nyupiran pokona mah kadulur-dulur nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakeudik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh rencang damel landong katineng cenah nya ulah hilap di like di komen ya komen bala wargi alur caritana kumaha. Oke di share nya bagikeun sareng saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring da ieu mah eta ngamumule seni budaya basa Sunda dina widang dongeng Sunda di zaman kiwari nya wasilahna lewat TikTok lewat YouTube nya da tiasa nyawer kana nomor ieu nya nomor dana ieu rekening sabaraha we saiklasna 2000 we tang parkir we wes kanggo meser kuota pan di sisi leuweung abi mah cicingna jauh ka jalan mobil supados tenyang kolong tingkana waktu sayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Saninten Emas bagian anu ka-60 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangkeun prung kocapkeun kaayaan di salah sahiji lembur anu ngaranna Lembur Pancawati. Lembur Pancawati asupna ka Kabupatian Pananjungan bisa kasebut watesna Pananjungan jeung Kabupatian Cikaso. Lembur Pancawati kawilang lembur gede pangsina gegek imah-imahna rempeg meh padempet suhunan. Disaprak mahabuna kajadian Rajapati anu tumiba ka sababaraha wewengkon urang Lembur Pancawati unggal peuting ngaronda pikeun ngaroris lemburna. Dina saputingna aya 10 jalma nu kagiliran pikeun ngaronda anu ngaronda taralengo tapi bari mawa pakarang keur ngajaga diri. Pon kitu deui urang lembur anu araya di imah tarapati sarare salawasna waspada bisi lemburna ngadadak karanja urang lembur boga pamikir lamun babarengan sauyunan ngalawan para balad siluman moal bisa hoja.
Dina hiji peuting kaayaan di lembur Pancawati ka Cidacomrekna teu kadenge sora batuk-batuk acan. Ukur karengeriangna sora cari cangkas ditembalan ku sora gaang anu pating gareret. Bulan ngadadak haleumheum cahayana kasaput ku mega hideung. Hawa peuting banget ku tirisna, pating celecep kana kulit asa parat kana tulang. Tika jauhna kadenge suara anjing rageg ngagogog mapantes kaayaan peuting anu meredong poe. Di garduh ronda durukan ngabebelaruhai ngareraban tunggul kai sagede-gede ping-ping kolot. Bubui sampe pating galoler cikene anyar nyait aya kana 10 gelempengna. Ari si Kodim jeung anu sejena kabelah mana ngarorisna tarsa asa ngampleng geuningan tacan balik deui ka dieu kade lah sumpang simpang heula ka imah Randa. Pokna salah seorang ronda anu ngaranna Ukro tumanya kabaturna anu ngaranna Tarsa. Tadi mah bebejana rek kabeh kidul bari sakalian rek nempo balong boga nagan kuwu cenah pajarkeun teh balonggan kuwu karanjah sero jabaning laukna keur marujuhna apanan. Ari perkara nyimpang ka imah Randa mah nyaho teuing uring mah tara ulu biung kana urusan goib. Walon Tarsa bari seuri leungeuna dideangkeun kana durukan bangun ka Cidabaalna. Kawas nu heueus ya pajar tara ulu biung kana urusan goib dewek geus ngareunge beja lamun si laing mineng unggah ka imah Nyi Kesi ceuk beja mah ilaing teh ka Cidaremeuna ceuling cincat ka imahna Nyi Kesi rek mung naon deui sia moal bisa mungkir sabab loba nu nenjona deuleun. Pokna Ukro nyelek seuk ka Tarsa. Percaya teuing kana beja tuh sok kaleuwih loba ditambahan ku nu ngewa mah. Aduh masa eta oge uring sok unggah ka imah Nyi Kesi tapi lain harti boga karep teu bener ukur pangomekeun kentengna anu bocor. Kawajaran lamun jenisna susugu teh ngarasa tu marima ka kuring ngaranna ge kahadean pacaduan teuing kudu ditampik mah. Kapan sok aya paribasa kudu tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Tamboroning mah ukur kentengna anu bocor kajun jenisna miis oge kukuring mah moal burung dicocokan apanan. Ceuk Tarsa deui bari ngagak-gak seuri. Baturna anu araya di dinya pating cakakak kagugu ku caritaan Tarsa. Hah dasar careus ya mah lamun si Nyi Kesi medu dewek geus moal neangan jurig teu kadeuleu geus tangtu si laing anu boga polahna. Ceuk Ukro deui panuna mun cereng ka Tarsa. Anu araya di dinya ngagak-gak seuri bari tutunjuk ka Tarsa jinisna ukur ngeukeui seuri sirahna gancang di bulan ku sarung. Cung cung ti jauna kadenge suara anjing babaung tangka ngalang laung. Cungung deui anjing babaung beuki manting. Anu limaan caruring hak bari silih pelong jeung pada baturna samemeh aya nu cumarita kadenge sora lalaki ngagorowok menta tulung tarikna keranan. Tolong! Tolong! Uguh bae anu limaan pating raranjuk bari pating korejat awahing kureuwas. Anu limaan kacida gempeurna ukur rampang reumpeng pinu kabingung. Urang kudu gancang dulungan eta jalma kade poho bawa sakabeh pakarang euy. Ceuk Ukro neger-neger maneh bari gancang ngarawel bedogna anu ngagoler di garduh ronda. Pon kitu deui anu sejena gupgap kana pakarangna sewang-sewangan.
Ayo orang ini kabeh kidul, sabab anu minta tulung datangna ti lebah dinya. Tarsa, ade poho bawa oborna sekalian. Cek Ukro deui bari miheulaan ngaberbet lumpat. Meh bareng baturna anu opatan pating peretek nuturkeun ka Ukro. Urang lembur sejena sarua geus saged kalaluar ti imahna bari marawa pakarang sabogana. Batur-batur, tangi di lembur urang aya pakewu. Kade poho kudu marawa pakarang, kangkang kolewang bedog kolincong balincong maksudnya ulah tinggalun. Kadenge salah saurang-urang lembur ngagorowok mere tangara ka balarea. Tolong! Kadenge deui sora jalma anu menta tulung patumu-tumu, sorana melas-melis pikawatireun. Urang lembur ngabrul lalumpatan, sawarena bari marawa obor, kebat kabeh kidul tempat datangna sora anu menta tulung. Kocapkeun Ukro jeung baturna, meh bareng opatanana geus anjog kalebah balonggan kuwu, breh di dinya geus aya 5 makhluk siluman pikasieun. Leungeuna keur ngajingjing jalma hiji sewang, tetela eta jalma teh Kodin jeung opat baturna, sok sanajan anu 5an can palastra, tapi awakna geus baloboran ku getih kawas tapak nyakaran eta makhluk. Ukro jeung opat baturna pating rarenjag, sajongjonan mah ukur barun celik bari pating birigidik. Tolongan kuring Kang Ukro. Tolongan kuring. Cek Kodin awakna roroesan hayang leupas tina cekelan makhluk siluman. Tibatan nembalan mah Ukro jeung opat baturna kadon ngayek-yek awahing ku soak. Sok siah gaduh manusia, kungaing sakalian rek dileg-leg atah-atah. Cek salah saurang makhluk siluman, panona moncorong pikasieun. Rob urang lembur geus kadarinya, kaayaan jadi caang kehibaran ku cahaya obor. Urang lembur pating rarengkog mireng aya 5 makhluk pikasieun keur ngagigiwing batur salemburna. Batur-batur, untong gigis, urang rempuk ku balarea, awakna cacang nepikeun ka ajur. Cek salah saurang lalaki bari ngacungkeun bedogna. Ngadenge aya nu ngahatean, urang lembur jadi timbul kawanina, aya kana ulasna urang julung-jeleng ka hareupeun eta makhluk. Hiap, modar sia makhluk jurig. Cek urang lembur pating gorowok, bedogna pating kolebat rek nyacag awak para makhluk siluman. Hiup, ceplak. Ulasan bedog pluk-plek ngadekan awak para makhluk siluman, teu sirikna dicecer ku urang lembur. Tapi nya kitu, taya hiji ge pakarang anu metu, awak para makhluk siluman teh kacida wedukna, najan hantem diperek-pek dicacagan ku pakarang, tibatan teurak kadon anu ngadekna leuseuh tanagana. Aku da pilihan daging anu hipu, udah teangan tulang anu rangu. Sakedeung deui, sakabeh urang lemurek dileg-legan ku ngaing. Kitu ceuk salah saurang makhluk siluman, ngagak-gak seuri nembongkeun sihungna anu ranggeteng. Meh bareng urang lembur malundur, geus taya kawani pikeun maju deui. Pon kitu deui anu sejena ngarasa seber ningali para makhluk siluman anu miboga pangawasa linuhung. Hiup, brek. Awak Kodin jeung opat baturna meh bareng dikubetan ku para makhluk siluman. Aduh, lambat, tolongan kuring. Kodin jeung opat baturna pating koceak, bajuna tangkararang sak marengan ngapurialna getih tina sakujur awakna. Puguh wae lain kitu. Puguh bae sakabeh urang lembur beki soak koma. Puguh bae sakabeh urang lembur beki soak, awakna ngadareg deg awahing ku baluas. Samemeh urang lembur ngarejati dinya, salah seorang makhluk siluman ngacungkeun leungeunna ka luhur langit. Barasat, cahaya beureum pating barasat,
saterusna mah nyirorot sarta ngungkung ka sakabeh urang lembur. Urang lembur ngadadak teu bisa hoja, awakna lulus taya daya kawas kapupul bayu. Sakakak atuh para makhluk siluman teh ngagagak seuri, sorana handaruan mata kukurayeun. Mengke daguan sia, samemeh ku ngaing dileg-legan hiji-hiji, ngaing arek ngaroca awak batur sia. Pokna salah saurang makhluk siluman, bari leungeunna geus ngulawit rek ngubet beheung Qodin. Hiu, ceduk, aduh! Tepupuguh makhluk siluman ngoceak bari awakna ngacengkang rubuh, pon kitu deui anu sejena, sarua ngagro marengan awakna ngakalubrag kana lemah. Qodin jeung opat baturna pating kedebut kana taneuh, awakna anu pinuh ku getih ngakorentel bari gegerungan. Breh didinya geus ngaberga saurang lalaki bari nulak cangkeng. Ari eta lalaki teh tayalian lintang ti Maya anu ngahaja datang kadinya rek nyalametkeun urang lembur. Memeh aya nu cumarita Maya ngibaskeun leungeunna. Wus! Aya cahaya emas ngabarasat nojo kana cahaya beureum anu ngungkung ka sakumna urang lembur. Marengan cahaya emas neumbrag kana cahaya beureum, ngan sakiceup cahaya beureum geus ngaleungit, sakabeh urang lembur pating korejat, ngarasa reuwas jeung bungah aya jalma nu haat nulungan, balarea nyidikeun kanu anyar datang, teu sirikna bari gigisik banget ku hayang sidik. Sok geura malunur kabeh, anu tatu gancang bawa ngejati dieu, ceuk Maya panuna nguriling mencerong kanu araya didinya. Mangga Raden, temal saurang lalaki bari gancang mere isarah ka baturna sangka nulungan Qodir jeung baturna. Sabubuhan lalaki gasik muruka Qodin katut poong. Sabubuhan lalaki gasik muruka Qodin katut opat baturna anu limaan pada ngagotong di bawah ingkah tidinya. Kitu deui urang lembur meh bareng gancang ngajauhan ti eta patempatan. Para makhluk siluman geus harudang deui, panonna ngageburu hurung muncereng ka Maya. Iblis durjana, sok geura ketrukeun sakabeh pangabisa sia. Montong hiji-hiji, kabehanana maju sakalian, ku aing moal burung ditadah deuleuh. Ceuk Maya bari ngajleng, panonna nyidikeun ka para makhluk siluman. Walakadalah, montong jumago sia wewelok, uratada pangawasan aing. Temal eta makhluk, baringan sajorelat lima anana babarengan narajang ka Maya. Hiu, hiu, bret, bret. Kuku anu sareukeut ngubetan beheung katut awak Maya, tapi hiji oge taya nu neurak. Maya teu regrog dina tangtunganana, jinisna angger ngabedega. Tong boroning mah awakna, najan bajuna ge taya nu rangsak. Para makhluk siluman gancang malundur, sadar lamun musuhna teh miboga elmu linuhung. Batur-batur, ulah micunan waktu, ieu sitang kura-kura ngajurkeun ku pangawasa. Hayo, urang babarengan mutakeun ilmu rahayuning urip. Kitu ceuk salah saurang eta makhluk mere iber ka baturna. Para makhluk siluman babarengan ngacungkeun leungeunna ka luhur langit. Barasat, di luhur langit cahaya beureum pating barasat, diwuwuh ku sora ngaguruh mata keueung. Sakabeh urang lemur taranggah ka luhur langit, sawarehna malunur ngajauhan awahing kusieun. Cahaya beureum ngabarasatna mingkin caang, saterusna mah nyirorot ngungkung para makhluk siluman. Marengan para makhluk siluman ngibaskeun leungeunna, cahaya beureum ngabarasatna ningkilat, pating belesur nojo kana awak Maya. Wus, wus,
Cilegur, Cilegur. Cahaya beureum pating kolenya inem beragan kana awak Mahya disusul ku suara pating Cilegur pasusul-susul badis guludug salah waya. Lemah tangka inggeng badis dienda gulini, urang lembur pating koceak awahing kurewas. Marengan pareumna cahaya beureum, sora anu ngajelegur teh ngadadak jempe, para makhluk siluman pating gurubug ngarasa reuwas mireungeuh musuhna bleger kene. Geus cukup waktu napikeun sia ku melendang di alam dunia. Bongan talejak sia taya ras-rasan ka sasama. Geura tada pangawasa aing Durjana. Ceuk Mahya bari ngibaskeun leungeun katuhuna. Barasat. Cahaya emas ngabarasat tina leungeun Mahya, kaayaan didinya jadi ngemprai caang. Hus, kolenya Cilegur. Marengan cahaya emas neumbraga para makhluk siluman, kadenge sorang ngajelegur mata katorekan, lemah inggeng kacidarongkahna, wangunan anu aya di lebah dinya kentengna pating burusut maruragan, balonggan ku tangka nguwag, tambakanana dodar laukna bangkar kabe. Para makhluk siluman awakna geus ajur ngeri lebu, ngagarunu dina lemah. Teu kadenge koceakna para makhluk siluman, banget ku ahengna pangawasa jalaraksa nu geus muncak dina awak Mahya. Marengan gilesna cahaya emas, kaayaan didinya balik deui ka sasari. Najan rada anggang tidinya, cahaya obora ngahibaran, Mahya ukur neuteup gundukan lebu, sesa jasadna para makhluk siluman. Telila di antarana, urang lembur geus ngalingkung ka Mahya, kaayaan didinya jadi ngemprai caang ku cahaya obor. Tangtungan Mahya anu kasep jeung gandang atrana-atrat, katingali ku balarea, urang lemur ukur ngidikeun ka Mahya, tapi tayan waniun cumarita. Pok bae Mahya ngawakca. Ke, saha di anu jadi kokolot lembur atawa anu jadi kuuna? Aya saurang lalaki gancang nyampeurkeun ka Mahya, bari dodongkuan eta lalaki teh gasik nyarita. Hapunten Raden, kaleresan jisim abdi kuuna nun. Ganku regepkeun kuring dek papatah ka anjeun katut ka balarea. Para balad siluman geus ajur kabeh, jadi tong ngarasa hariwang atawa honcewang deui. Sabab balad siluman geus moal datang deui ka dieu. Tapi sok sanajan kitu, kaayaan lemur keukeuh bae kudu ditalingakeun ku urang. Lantaran kangaranan kajahatan lain hungkul talajakna para balad siluman. Tapi aya oge kajahatan sejena, boh bangsat atawa garong anu rek ngabadog bakaya urang lembur. Kumaha? Kaharti ku balarea? Ceuk Mahya deui mere papatah kanu araya didinya. Ngartos. Kartos. Temal balarea saur manu, pok deui Mahya nyarita. Ayeuna kuring menta cai ataherang sapendil keur ngubaran anu taratu. Mangga Raden. Temal ganku bari gancang nita urang lemur sangkan mawa cai ataherang. Telila aya saurang lalaki ngajingjing pendil anu dieusi cai, sok ditunda hareupeun Mahya. Mahya ngabetrikeun curugna kana cai dina pendil, aya cahaya bodas ngabarasat asup kana jero pendil. Pok deui Mahya kedaling lisan. Ganku, ieu cai dina pendil kepretkeun kana awak jalma anu tatu. Omat, papayan ulah aya nu kaliwat, mugi bae aya pitulungna pangeran. Tatuna gancang cager, ditadei kawas bihari. Hatur nuhun Raden kana pitulungna. Mugi bae ieu kajantenan teh ulah tumiba deui ka lembur Pancawati. Ngawakilan sakumna urang lemur, jisim abdi ngahaturkeun nuhun kana kasayan salira Raden. Upami keur sama
linggih heula ka saung butut, etang-etang silaturahmi manjangkeun tatali wargi. Walon ganku bari ngebrehkeun rasa tumarimana ka Mahya. Kaganku oge ka balarea, hampura lain kuring nampik pangasih kana kahadeanana, tapi kuring teh miboga pancen sejena sabab lemur anu karaja. Kaganku oge ka balarea, hampura lain kuring nampik pangasih kana kahadeanana, tapi kuring teh miboga pancen sejena sabab lemur anu karanjah ku bala di siluman teh kacidalobana. Ngan sakitu ti kuring sakali di hampura. Cacap tina cumaritana Mahya ngacorelat kanu poek, cirina geus teu kaciri deui kalegleg ku glebegna peuting. Sakabeh urang lembur ukur bating rarenghap bari nyerangkeun kana tapak Mahya anu ngiles badis dedemit. Beja ngeunaan jajaka kasep anu ngaburak-barik bala di siluman di sajumlah wewengkon gancang pisan nerekabna. Unggal lemur pada haget nyaritakeun meh saban jalma pogot keur madudengkeun balarea ukur bisa ngira-ngira kasih jajaka gandang anu miboga elmu linuhung sarta haat daek tutulung. Para menak mimiti katarik ati hayang amprok jeung jinisna, para pangagung ngarariung nyawalakeun ketakna si jajaka hadehate, kangaranan sungut jalma leuwih harus tibatan goong, beja anu keur hangkeut sumebar teh sok rajeun ditambahan. Ceuk sawareh jalma, si jajaka gandang teh bangsa jin anu ngahaja nulungan ka bangsa manusa, aya oge anu nyebutkeun lamun si jajaka kasep teh anak raja anu kakarek cacap tina tatapana. Mang rupa-rupa beja anu katarima jadi panarik ati pikeun balarea. Ngan anu jentrema ku ayana si jajaka gandang, balarea ngerasa bunga teu dikungkung teuing ku kasieun. Pamiarsa sadayana waktosna geningan parantos tinyekapan deui nya teu karaos bagja-bagjanya. Alhamdulillah buki rame we ye dongeng Mahya ya, buki gagal gitu ya. Mudah-mudahan sakali deui ye karya teh anu ngahibur ka urang sadayana sing janten ladang amal kanggo pengarangna ya, terus ngahibur ngabungahkeun urang sadayana. Sakali deui sim kuring mada kumaha dipedarna dina fanspage atanapi halaman Facebookna pangalengan paninengan bujengan ku sadayananya upami hoyong maos karya-karya Kang Rompis anu sanesna seueur di dinya diikutinya itu. Oge ieu karya teh sing janten wasilah panyambung tali silaturahmi di antawis urang sadayana. Ulangan sakadar resep kana dongengna tapi sing nyambung tali silaturahmina di dunia mangan sakedeung ya. Ngan sakedeung teuing sabaralila deui urang hirup ku melendang di alam dunia. Buah urang mah nya moal cacap ngalewatan taun ayeuna daga ibu umur mah. Kumargi kitu ya, yuk urang beungkeut ieu tali silaturahmi teh atas dasar cinta karena Allah. Da geuning anu ngalalakon teh sabenerna mah urang di alam dunia teh.
urang pulungan ari dongeng maloba siloka lain sabeuleuk geunjeurna dangarana ge fiksinya imajinasi teh kitu. Jadi pesekeun kene jadi ulah sabeuleuk geunjeurna dipahami masih seueur siloka-siloka anu kudu diguar ku urang sadayana. Naon atuh kagagahan nu sabenerna nya? Naon atuh robah anu sabenerna kan mah ya teh robah wujudnya tah geningan anu gaya mah robah rasa, robah laku lampah, robahnya tina asalna maksiat jadi taat, tina asalna goplah jadi resepnya karena ibadah gitu. Gitu tina asalna ngewa jadi mikanya mika cinta. Eta robah tina diri urang ida binafsi dimana manusia robah ai jasad mada kitu-kitu kene ya. Dan moal aya jelema anu salilana geulis ku umur ge ku kakolotan bakal robah, tapi ruhani urang, jiwa urang, laku lampah urang lamun urang resep ngalakukeun kahadean teh beuki dia beuki indah, beuki ngagebur cahaya ruhani urang teh nya gitu. Dimana jasad geus ripuh, jasad geus teu mampu kumulendang di alam dunia gitu, jasad mah disimpen tapi cahaya ruhani, akhlak urang, ilmu urang, amal urang bakal luwih ngagebur. Da eta nya ulah kabobodo teh nyo kasamaran tinggal sabab rupa nu geulis mangan sakadar tetenyoan. Tapi anu sabenerna kagelisan mah tingkah laku. Seperti halna Riri Wadarsi. Nah, itehnya silokana bisa deket raket batina jeung mahya sabab loba sentuhan kanyaah tepira ya. Tidak masalah cikopi ya, resepna cikopi atas ngopi tak acan gitu, atas tuang tak acan perhatian nu sapira gitu. Eta bisa mengkeut tali hate urang, tali batin antara hiji istri jeung carogena. Ngan kiwari mah jelema teh hare-hare dina rumah tangga loba masing-masing sibuk ku HP ya, jarang perhatian, jarang sentuhan, hal sepele dianggap non teu penting, padahal tina hal sapele eta justru ikatan batin teh bakal leuwih deukeut, leuwih kuat. Piraku eleh ku Riri Wadarsi nya matak seueur ti antawis rumah tangga teh mulai renggang hate teh sabab naon nganggap teu penting perkara-perkara anu sapele tapi eta justru bakal jadi pameungkeut batin hiji istri sareng caroge. Mudah-mudahan ku kisah siloka Riri Wadarsi sehingga jantenkeun pepeling kang urang sadayana nya da cinta mah teu salawasna kudu diucapkeun tapi perhatian anu sapira etan bakal meungkeut. Sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun, bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di hanjuang siang, urang teuneun di handeuleum sieum baranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.